Isma sangat deg-deg kieu. Urang boga syareu deui Mas geus pula. Kumaha nya engke di ditu kudu ngomong naon heula ih. Tenang aya Imas. Sumpah Imas Tapi pula kan ya Allah, semoga banget. sarua Imas oge. Tapi Imas mah yang berapa poin budak teh ieu teh badur nya. Sieun badur teh, maka teh itu sabar tuh mah. Aku geus sabar. Ayo. bebantos di sekolah ieu. Nuhun Ibu. Samingon kapengker panginteneng ibu teh sareng guru-guru sareng komite atos disawarakeun memang peryogi di SD Bojong Sari teh mung panginten saupamina persyaratan tadi kacumponan S1 mung teu kitu oge panginten sambil menghonor jadi tenaga sukarela di sini panginten biasa sakantenan kuliah gitu pamit acan kuliah mah tah
panginten upamitos kacumponan mah eta persyaratan S1 insya Allah panginten ku ibu mungkin dilebetkan karena profil sekolah karena ada podik mung samentawis ayeuna mah panginten kanggo TK AS honorer biasa we panginten janten di honoranana ku kepala sekolah ku sekolah panginten gitu panginten upami sangem gitu mangga panginten ayeuna oge bade di perkenalkan ke barudak gitu nyepeng guru kelas masing-masing gitu Imas guru kelas genep sudah guru kelas 5 gitu wali kelas nanya Ya Allah, alhamdulillah. Hatur nuhun ibu, aku diangkat lagi nya. Terus alhamdulillah. Iya, kalau persyaratan mana ibu? oh nya tuh simpen we ingin ku ibu panginten disimpen heula ayeuna mah hayu urang ka kelas panginten urang kenalkeun ka marurang kali. Assalamualaikum. Eis panginten Imas ya ayeuna ieu di kelas 5 panginten ku ibu diperkenalkeun heula ka marurang kali barudak dinten ieu teh bade aya panginten guru ekar anu libetna di kelas 5 sareng di kelas 6 sementawis panginten anjeun di guruan ku ibu Ibu Eis di kelas 5 ka panginten kanggo wali kelas sementawis ayeuna kelas 5 teh Ibu Eis. Panginten kieu Imas sareng Eis tah ayeuna panginten mangga perkenalan kanggo ka barudak. Panginten Eis di dieu Imas bali ditu nya mangga sok perkenalan ka urang kali Ibu panginten bade kadua. Mangga. Oh Imas ayo pangga ka paling dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Ibu kedatangan guru baru di SD Bojongsari. Pada hari ini kalian akan diajar oleh wali kelas Ibu Imas akan menghonor selama di SD Bojongsari ini selama kalian membutuhkan. Jadi hari ini kalian belajar oleh Ibu Imas sebagai wali kelas 6. Jadi kalian harus benar-benar belajar karena guru baru ini masih semangat untuk mengajar kalian. Siap belajar? Siap. Oke, siap. Silakan Ibu memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, baik? Oke. Nah, izinkan Ibu perkenalkan diri Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Eis. Gak ada panjangnya, cukup Eis aja. Nah, Ibu sekarang di sini akan jadi wali kelas kalian. Nah, nanti kalau kalian butuh apapun, mau itu tentang kebersihan atau apapun itu, nanti laporin ke Ibu aja ya. Oke, di sini ketua kelasnya siapa ya? Amel. Oh, Amel. Coba Amel ke depan dulu. Ya. Jadi sekarang pimpin doa dulu ya sebelum belajar. Siap, duduk, berdoa dimulai. Kahayang mujan